Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ngalajengkeun anu kamari bagian bait katilu tina kitab Alfiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi masyayikhina wa masyayihim nafa'an aman barakan lana walidini kaulina ajma'in fi dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bi lafdin mujazi wa tabsutu bala bi wa'din munjaji. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bi lafdin mujaji wa tabsutu bala bi wa'din munjaji. Wa asta'inu sareng nyuhunkeun kakawasaan sim abdi anu saperti nyuhunkeun pertolongan Allah ka Gusti Allah fi alfiyati dina ngarang dina nganadomkeun kitab alfiyah. Maqasidun nahwi ari kalolobaan ilmu nahwu ari kalolobaan anu disejak ku ilmu nahwu eta mahwiyatun dikumpulkeun biha dina alfiyah. Tuqaribu ngagampangkeun ieu alfiyah anu saperti ngadeukeutkeun al-aqsa kana masalah ilmu nahwu anu jarauh bilafdin mujaji ku lafad anu ringkes wa tabsutu sareng ngalobakeun anu saperti ngabeberkeun ieu alfiyah al-badla kana paparin biwa'din sarta janji anu gancang biwa'din munjaji sarta janji anu gancang nyumponanana. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ucapan musannif bait asta'inu. Asta'inu teh kateranganna kieu. Kasauran ajengan musannif kaula nyuhunkeun ka kakawasaan anu saperti nyuhunkeun pitulung ka Allah Subhanahu wa taala. Dina nganadomkeun ieu kitab alfiyah. Lajengna ari kalolobaannana anu dimaksud nu disejak gitu pemaksudan masalah-masalah ilmu nahwu eta teh dikumpulkeun dina kitab alfiyah. Salajengna pangna ajengan musannif cenah ngayakeun bait asta'inu alasanna naon? Alasanna elatna alasan elat kaiji karena li anna man a'anahu tayassarat alaihi al-matalibu. Itu karena sanyana jalma anu tos ditulungan geus ditulungan ku Allah maka gampang anu dimaksudna. Lajeng adalah pada sta'inu teh tapi mana astakdiru jadi kaasupkeun majaz isti'arah at-tabaiyah takrirna syubiha al-istiqdaru bil istianati bi jami mutlaqil talabi fi kullin dzukira musyabah bi hudifal musyabah wastu'iru alaf du'adalu al musyabah bil musyabah summa stuqqa min al istianati bi mana istiqdar ala asta'inu bimana astakdiru ala sabil majaji bil isti'arati at-tabaiyati fil fi'li. Itu garaning berudak duh. Malum lah ngontena ya di luar teh. Gitu eta bait katilu tina muqaddimah kitab alfiyah. Lajengna nu tadi teh ngalajengkeun kana bait kaopat nyaeta tuqarribul aqsa bi lafdin mujaji wa tabsutu badla bi wa'din munjaji. Logatna tos kantun penjelasanna dina ucapan musannif lafad tuqarribu. Tuqarribu teh maksudna ieu bait teh jang mertelakeun janjina alfiyah. Itu janji alfiyah. Janji alfiyah teh naon? Janji alfiyah nyaeta ngadatangkeun makna anu jauh. Ngadatangkeun pirang-pirang makna anu jauh, arti anu jauh. Tegasna mah sanggup ngababarikeun lafad anu hararese ku lafad anu ijaz. Naon ijaz? Ijaz teh nyaeta kasirul makna qalilul alfad. Ngaran ijaz. Kasirul makna qalilul alfad. Loba gawe saeutik nyarita itu. Loba eusi saeutik ngobrol. Eta ijaz.
Kasirul makna qalilul alfad saeutik lafad loba arti. Itu. Jeung deui jang eta, jeung deui jang di alfiah teh naon? Jang di alfiah teh ngalobakeun kana paparin kalayan kontan, ngalobakeun paparin anu kontan. Nah salajengna ari lafad tuqarribu teh bimakna tusahilu. Atuh kulantaran tuqarribu bimakna tusahilu, maka si lafad tuqarribu teh kalebetkeun kana majaz isti'arah tabaiyah. Itu takdirna syubiha atas hilu bitakribi bijami'i annakulan sababul wusuli ilal maksudi dzukirul musyabah bih wa huwa at-takribu wa hudifal musyabah wa huwa at-tashilu. Itu wastuira lafdu adalu alal musyabah bil musyabah sumastuqa minat takribi bimakna tashili tuqarribu bimakna tusahilu ala sabilil majazi bil isti'arati at-tabaiyati fil fi'li. Nah itu. Nah lajengna qauluhu dina ucapan musannif lafad al-aqsa ma'a annahu al-bu'du wal muradu huna al-ma'ani al-khafiyatu nu dimaksud dina ieu dina ieu lafad al-aqsa teh nyaeta ma'ani al-khafiyah pirang-pirang mana anu samar anu di asubah anu sarulit artina kitu wa fi jeung dina ieu lafad teh lafad al-aqsa teh maja kalebetkeun majaz bil isti'arah al-asliyah majaz bil isti'arah al-asliyah takrirna teh syubiha al-ma'ani al-khafiyatu as-su'batu bil asya'i al-ba'idati al-mu'abbari bilafdil aqsa dzukira musyabah bih wa huwa al-asya'u al-ba'idatu wa hudifal musyabah wa huwa al-ma'ani al-khafiyatu as-su'batu wastaira lafdu adalu al-musyabah bil musyabah ala sabil majazi bil isti'arati at-tasrihiyatil asliyati. Itu eta bet kaopat tina kitab alfiah kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.